Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhun nabiyyul amin. La ilaha illallah, la mawjuda illallah. La ilaha illallah, la ma'buda illallah. La ilaha illallah, la matluba illallah. La ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillah tawakkalna 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun a'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Law nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun. Al-ayat. Langkung dipayun hayurang sami-sami manjatkeun puja sareng puji syukur ka hadirat Allah Subhanahu wa taala. Anu alhamdulillah ku nikmatan dipasihkeun ka urang sadayana, terutama nikmat iman, nikmat Islam, taufik sareng hidayahna, sehat wal afiat. Sehingga alhamdulillah urang tiasa kempel deui dina tempat anu mulia ieu. Mudah-mudahan kempelna urang di dieu sing janten wasilah urang iring ilmu anu manfaat. Amin. Janten wasilah urang dipanjangkeun yuswa bari diangge ibadah. Amin. Janten wasilah urang dijembarkeun rezeki bari barokah. Amin. Janten wasilah urang dipasihan husnul khatimah. Sareng mudah-mudahan putra putri turunan urang sing janten jami-jami anu sholih terus sholihah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat sareng salamna pamudah-mudahan disanggakeun ka Nabi urang sadayana, Nabi anu paling mulia, khatamun nabiyyin, sayyidul mursalin, imamul makhluqin, nyatana habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tegilap ahli keluargina, kapara sahabatna, katut ka urang sadayana selaku umatna anu pamudah-mudahan kenging syafaatna mungkin di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para kasapungan, para ibu sadayana, para hadirat sadayana anu sami-sami hadir di tempat anu kusim amdi dihormat, pamudah-mudahan ku Allah dimuliakeun. Amin. Urang teraskeun kana hanca masih kene surah Al-Waqiah ayat berapa teh? Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun a'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Asara 70 hiji. Afara'aytum kumaha pendapat maraneh kabeh al-ma'a kana cai alladhi anu tashrabuna anu ngaleueut maraneh kabeh kana itu mah. Aangtum naha ari maraneh kabeh anzaltumu eta nurunkeun maraneh kabeh hu kana itu mah minal musni tina awan. Amnahnu atawa ari kami al-musiluna eta anu nurunkeun kabeh.
Lamun nasya'u lamun ngersahkeun kami la ja'alna tah jadikeun kami hu kana itu mah kana itu cai ujajan kana anu asin pangset palaula tashkuruna tuluy lamun teu syukur maraneh kabeh apa raaitum nah tuluy kumaha pendapat maraneh kabeh annara kana seuneu allati anu turuna anu ngagurungkeun maraneh kabeh kana itu nar aangtum nah ari maraneh kabeh angsyatum eta ngajadikeun maraneh kabeh syajarataha kana tangkalna itu nar kana tangkalna seuneu amnahnu atawa ari kami almusyiuna eta anu ngadamel kabeh nahnu ari kami sor Allah ja'alna eta ngajadikeun kami ha kana itu kabeh tadhkiratan bari jadi pepeling wa mata anjeun jadi kasenang bil muqwina pikeun jami-jami anu keur musafir ke perjalanan pasabih maka kudu maca tasbih anjeun bismi rabbika kalawan nyebat jenengan pangeran anjeun al azimi anu maha agung sagitulah wallahu a'lam bimuradi qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim naf'an mubarakan lana walidinika walinnasi ajma'in. Para ibu sadayana, para hadirat sadayana, masih kene nyarioskeun sapalih tanda-tanda kakawasaan Allah. Dina ayat sadrajana cek jalma-jalma kafir naon kami cenah nalika geus maot bakal dihudangkeun deui kitu. Naon kami lamun geus jadi abu bakal dihudangkeun deui kitu. Emang pangeran anjeun Muhammad kawasaheun. Pansal Allah teh nya namajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Arek anu awal, arek anu tipayun, arek anu sadayana eta teh cenah bakal dikumpulkeun fi yaumim ma'lum dina waktu anu tos ditangtukeun. Naon margina? Margi cenah pareho sadayana ngayurupkeun jalmi anu tos maot, ngabudangkeun deui jalmi anu tos teu aya eta teh gampileun Allah. Cek Allah afaraitum ma tumnun antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Kurang kudu teu percaya kami teh kawasa tingali cai mani anu kaluar di maraneh kabeh. Naon eta cai mani didamel ku kami atau didamel ku anjeun cenah cek Allah. Ya. Padahal eta teh tina naon cenah cai mani. Aya urang. Terus itu afaraitum ma tahnutun. Tingali anu anjeun meulak kana tatangkalan rek tangkal nu ageng tangkal nu alit anu berbuah atau teu berbuah antum tazra'una bu amnahnu zariun nalika ku anjeun ditancerepkeun dipelakeun anu ngajadikeun dana kami atawa maraneh kabeh nyata Allah Subhanahu wa taala kami teh kawasa cing Allah teh gampang ayeuna diteraskeun deui teh nya diteraskeun deui Afara'aitumul ma'alladzi tashrabun. Kumaha pendapat maraneh kabeh masalah cai anu kumaraneh kabeh diainum. Cik eta cai anu kumaraneh diinum dialap manfaat teh sakada diangge tungkul sagala rupi. Sa Allah, a'antum anzaltumuhu minal musli am nahnul musilun. Naon tah diturunkeun tina awan teh ku aranjeun kabeh? Atau diturunkan tadi ku kami ya tadi usaha cing dalam undang acara kudu ku urang atau urang ada jami master ngeluh hujan wae ngobrol bala recek bala loncor bala lanjir tegararing moe naon oge komon boga orok marariweung geus ngeluh wae urang maka gitu ayeuna dibere panas, atuh paringsang Gusti. Hayang teh hujan kieu teh ngeunaheun. Mantap kan? Turunkeun hujan, teras kitu sagala rupina lain urang nu kahoyong urang tapi diatur ku Allah. Eta cai hujan diturunkeun ku Allah dialap manfaat.
tatangkalan jaradi deui, tatangkalan subur deui. Kantenan atuh cenah sagala rupi nage urang gampil cai pan seueur deui. Kangge eut, kangge masak, kangge sagala rupi oge eta gampil. Manfaatna teh luar biasa. Bari hujan teh gitu hujan teh. Diatur ku Allah nya. Di dieu mah ageung, di ditu mah panas hujan-hujan aja. Di dieu mah ageung, atuh di ditu mah girimis sungkur. Di ditu mah banjir, di dieu mah aya teh kitu. Aneh. Di pasar mah hujan ageung, di Ciakel mah teu girimis-girimis aja. Kadang ada labuan-labuan kene. Kadang mah cenah parebu sadayana dicariin mah agung. Atuh ieu di pasar mah teu hujan-hujan acan teu girimis-girimis acan. Terus diatur ku Allah teh nya. Kita seperti Allah ngatur rezeki. Ngatur rezeki. Ngatur rezeki nu ageung-ageung, nu alir-alir. Anu teu sama sekali. Kadang macet jalan teh Gusti, atuh kahoyong bae teh rezeki teh atuh yeuh. Sing seueur artos hayang mengalir seperti itu ya. Kalau biasanya kalau ayat doa tentang rezeki malam semua ya Pak. Jangan pulpen. Kalau baca doa ini maka rezekinya akan mengalir seperti air zam-zam. Langsung baik diamalkan. Eta macana tentang naon? Tentang supaya getol ibadah, supaya tenang hati. Kalau biasa baik, lewat deui wae. Teh teh dina rezeki kitu, kadang jalmi Gusti. Capek amat teh seueur teuing artos teh ulah tos eureun lah. Tapi jarang mau kitu bajalah. Kalau yang ada di jalmi masalah giung kene atuh hayang ditambah deui tos seueur ge. Tapi dah emang gitu ngatur teh, ieu mah ageung, kitu mah alir, ieu mah teu sama sekali. Tapi dah buktina mah dina nu kitu mah yang penting mah gitu. Dan sebenarnya mah teu kudu ku artos, yang penting mah aya rezeki tua, aya rezeki eut, aya rezeki peureum teh eta kitu. Salah-salah para ibu sadayana mun diemut-emut mah nya, diemut-emut pasal teh. Sebenarnya salah sama rezeki urang teh leuwih ageung daripada rezekina jami-jami balengan. Rezeki urang teh leuwih ageung soalnya. Ningali we tuh kumaha, tuangna ge leuwih gede daripada anu balengan. Anu beunghar macam anu beunghar sareng banyak anu beunghar. Can jam salapan mah. Can jalan salapan mah, can sarapan. Aya sarapan kan eta anu beunghar jam salapan make jus. Jusna jus wortel, jus tomat, urang make jus itu mecret urang. Urang sarapan gitu. Eta barang mah ge aya minangkana naon namanya teh mang siang. Nya mang siang jam 11, kadang jam 1 mana mah. Bari diukur nasina ulah seueur teuing. Sayuranana diukur, dagingna oge diukur. Nah naon sareng diukur? Ari urang. Alat botak ge panggogodoh 5. Urang mah. Eta geus panggogodoh 5 ge tabung genep tabung 7 teh sarapan can. Baca wudu gitu tuh urang teh. Atau wacan naon teh kupat sayur gitu deh. Ditanya mah pan urang padahal gogodoh geus 5 atau bawahan geus 5 ditanya mah sarapan can acan. Sarapan deui bae. Eta mah jam 11 asak sanggup. Dahar can aja. Ari tadi eta mah sarapan. Padahal mah uduk jeung sanggup di kakak eta. Bari ka urang mah pas kasupkeun nasi ge pas tek ulawak henteu langsung tak diputer heula. Ieu heula. Kau lamun jeung cocol diasupkeun pindang bari digecekeun. Benar. Ternyata kanikmatan teh saleureusna mah seluruh nama urang. Oh, pada ibu sadayana nya aya jalmi beunghar teh luar biasa lah. Cemurang teh mah manehanana nya bos lah kudu disebatkeun lah. Pokona mah sadinten-sadinten teh minimal kami ngetengan artosna ya ti isa. Eta kan artos hasil dagangna harto
dengan segala rupina, mana usaha di mana-mana. Ngetangna atau hasil perharian teh teh lebih ke tabu 11 tabu 12. Atau saya geus mau kaitan, teu kudu dietang deh da moal pasien ieu. Tapi ternyata eta baru panyawan teh baru panyawan diabetes. Bari diabetes teh diabetes anu tos rada parah. Sehingga manehna ka dokter ka mana? Hoyong dama, cek dokter kumaha bu diabetes mah sampai sekarang juga belum ada obatnya. Arek oge cenah hayang diabetes dama mah kuduna diturunkeun gula darahna. Gitu kan? Diturunkeun kadar gula darahna. Nah, gimana supaya gula darah turun? So dokter, wayang nabu ayeuna mah ulah ngamangsang. Entos wae cenah ku kentang. Enjing gula susu kentangna gula 1 kilo. Enjing 2 mata. Kayak siang dari 2 mata, kayak sore atau maghrib, terus maghrib bulan barang bener. Terus maghrib bulan barang, terus asar atau sampai maghrib 2. Sabar mata ya. Anggenep koreng anu harus sakitu artosna dihitungan tiap putih. Nggak mau nama nang genep mata unggul kentang. Ari kurang macan beureum aya keneh mah atuh penting ada anak bawa martabak atuh hayu deui bae teu dijaga-jaga urang mah bener teh alhamdulillah can siangna diajakan ngabaso atuh hayu ternyata pada masalayana kalimat teh sama seueur nama di urang kan urang mah biasana teu daek syukurna tinggal dipeureum dina sare urang aku seueur keneh urang di sare jam anu beunghar mah jam 11 karak dongka di kantor teh bari datang jam 11 jam 10 teh langsung bobo kan nguruskeun gula ditingalian gula dicek gula bobo-bobona mah cenah kadang jam 12 eta ke subuh kudu udang deui kudu berangkat deui bener teh ari urang mapan ulang-ulang ka desa make kasur nu empuk cacak kasurna geus kasur lantai dihareupeun aya TV bari kudu digebregkeun heula aya gambaran teh cek urang nonton TV orang mah TV jelema anak tos kamana kuat ngimpi di jam 8 geus ngorong ke putih urang ternyata tuh dina bubuk ge urang mah masih kene seueur kene urang nikmat bahkan urang mah teu niat sare oge jadi sare di Lombok mah niat ngaji lantaran panggih jam tembok lantaran panggih jam tembok pada tembok sakitu teuas lagi asam pupai atau jadi beureum di dieu teu niat sare jadi naon urang mah sare tuh berarti nikmat eta teh mangkana tuh ulah kudu naon teh cik urang teh ulah asapang teu bogana ulah asapang susahna da utos nama nikmat Allah mah sanajan urang teh nyepeng artos ageung oge teu lire nikmat Allah teh ka urang bahkan nikmatna leuwih seueur daripada batur anu cek urang leuwih daripada urang leres teh jadi kudu ulah ngeluh we ngeluh komo isuk-isuknya ngeluhnya ngerung nya jemberut isuk subuh kan harus ngerung naon dia ngerung gitu bukan duit tadi itu mah berulang terus kilos teh yang penting bisa berahmam di mana terus di mana wa ma bianda berarti dimana Allah iris setiap anu kumara yang di alam dunia pasti cenah dirizkian Allah salagi aya napasan keneh mah salagi aya napasan keneh mah pasti di rizkian ulah waka urang anu kerjab-jab keneh kieu bisa lulumpatan keneh kieu cacak jalmi anu tos di ICU tos di ruangan anu tos koma bari cenah tapi ruhna aya keneh manyawana aya keneh kan leuteuna teh dilepetkeun kana selang mamana teh kan dilepetkeun kana selang lewat selang leuteun anu dicairkeun susu anu dicair ras kitu leuteun lagi mamana ge anu cair dilepetkeun lewat selang eta kunaon pangna kitu
aya nyawaan kene mah aya rezeki kene ti Allah. Cacat anu tos deui ruang ICU anu tos koma aya kene rezekian ari hirup kene mah komo deui urang anu jajan. Jadi urang kudu sieun. Ngan semacam rezeki nah diatur ku Allah. Aya anu teras-terasan der we mah hujan gede ieu mah. Aya ieu mah girimis ieu mah. Ieu mah saat tapi intina mah rek saat rek ageng arek girimis sadayana ge rezekina mah sakitu-kitu keneh wae. Anu rezeki mah anu dituang anu di naon anu di leueun anu di Rasa. angin rezeki mah gitu nih anu dituang anu di leueun anu di angin eta cenah anu di aya di urang lain rezeki milik eta mah anu milik can mungkin jadi sadayana rezeki urang dan rezeki mah saalit sebenarnya mah saalit kalau sadayana neng pas sering nyontokeun ya enjing-enjing di pasien ke bapakna tah cenah ayeuna tah jeung balanja pasien warna beureum 100.000 eta mah panjang genep jam 7 budak sarapan sakola geus robah deui wae warna biru eta anu paling cepet eta anu paling cepet robah teh eta dina beureum kana biru eta can aya jadi rezeki urang mah acan anak pan sakola 20.000, anu 15.000, anu 10.000 berangkat sakola sarapan jadi warna biru eta teh. Cara dituang kurang berarti can aya jadi rezeki urang tidinya. Terus kitu urang balanja ka warung meser beas, meser lauk, meser sayureun, tega seer. Tinggal we nyisa 5.000 rek angsulanana. Cara aya jadi rezeki ti urang anu 100.000 teh nu beureum. Pan aya mah geus jadi warna koneng tah. Kira nu beureum teh. Abu-abu. Kira beureum teh koleng. Ternyata eta warna koneng eta 5.000 datang we. Lapar amat can sarapan. Meser bubur sop 2.000. Tawa 3.000. Mangge dulu siji, kacang hiji, mangge cireng hiji atau koronyol pas 5.000. Lep seep samangkok. Berarti dina anu warna beureum 100.000 anu nembe jadi rezeki urang mah anu 5. Sakitu-kitu. Atuh cenah eta nu dipasak urang nasi saliter. Teras kitu naon namina teh? Sayur sanaon panci alit. Atana pilauk sakilo, kenging sabaraha mata saya sapiring, sambal samangkok alit aya lalaban. Kina eta sanes rezeki urang sanes. Aja eta. Ternyata kina saliter dicanak ku urang sanaon. Sacento, nyanak laukna dina sapiring samata. Dicanak sendok naon namanya teh sayur samangkok. Dicanak sambal anu sapompok dicanak urang sasendok. Nyanak teh urang bontengna hiji. Ternyata dina sekian anu tadi harga 45.000 anu jadi rezeki urang mah tanu ieu. Nu sapiring. Seueur. Seueur sama-sama. Seueur. Kok jalma anu beunghar mah artos sage milieureun kalau begitu naik milieureun. Ternyata apa? Nasina 3 sendok. Kamu dihargakeun 3 sendok paling 2.000 meureun. Mahal teh teu. Ai pek teh daging 2 keureut teh unggul. Atawa aya sayuran di kitu kan unggul. Dihargakeun lah ieu mah. Lamun keur harga restoran mah sakitu teh kenal lah 100.000 ulah harga restoran mahal deui. Cek urang meser urang warteg sakitu teh paling 20.000. Artos anu milieureun satah tuang nama 20.000 anu jadi rezeki nama 20 saalit saleresna. Jadi itu kudu dipikir yang penting mah urang masih kene barang tuang di pasien nikmat, urang masih kene naon namanya tiasa ngaleueut tiasa gerak terutami anu paling rezeki nu paling ageng mah nalika urang masih kene tiasa ibadah. Rezeki anu pangmahal mah urang tiasa ibadah. Dan tersadayana abdi pasihan rezeki ku Allah tuang mah di pasihan rezeki ngaleueur di pasihan ku Allah rezeki bisa peureum tiasa diangge ibadah tersadayana. Nah buktina mah seueur peureum ge panteu salat acan anu seueur barang mah ge teu daekeun ibadah acan tapi ternyata urang mah kantengan tuang nu karitu dipasihankeun ku Allah ternyata urang masih keneh dipilih ku Allah rezeki anu paling luar biasa masih keneh tiasa ibadah. Makanya saudara kalian sujud syukur teh dan berarti urang kudu pas gaduh artos seueur wae. Atanapi gaduh cenah milik ngadadak
Atanapi cenah gaduh nikmat ngadadak teu kudu kitu. Da sujud syukur teh tobat kami urang masih kena dipilih ku Allah, masih kena tiasa sujud. Komo urang masih kena tiasa tahajud. Batur mah peuting teh. Teh ya. Tina salembur teh paling sabaraha mata nu tiasa bugah teh. Ternyata urang masih kena tiasa bugah nikmat anu paling luar biasa. Kadang mah tina sakeluarga oge urang mah meuli keur naon tos beres hajung ngadoa Gusti solehkeun pala putra, solehkeun caroge abdi istiqomahkeun dina ibadah, salaki nu keur doakeun mah keur ngolor. Urang mah ngadoakeun salaki bebehakan, salaki mah keur ngolor bae tuh udah-udah. Urang ngadoakeun anak sina soleh atuh anak mah keur ngulang-nguling wae sarare. Tapi kan kituna urang sing syukur ka Allah masih kene urang dipilih tiasa ibadah. Batur mah anu duha teh lah tinggal barang mata urang mah ternyata sakacang pangaosan urang tiasa duha kene. Urang tiasa qobliyah ba'diyah kene kudu ngalaksanakeun parduna mah kudu eta anu kudu urang disujud syukuran. Ya, eta nikmat anu paling agung. Luar biasa. Jadi lamun kana gitu urang pangga diwartoskeun nikmat Allah teh teu liren ka urang ulah ningali kana artosna, ulah ningali kana dunia. Teh sebab cenah tos diatur Allah Subhanahu wa taala. Urang kembali. A'antum anzaltumuhu minal musni am nahnul musilun. Naon ta eta cai hujan anu dihitung ku maraneh kabeh atanapi cai anu ngalir anu tiasa diangge manfaat ku maraneh kabeh. Anu lain kumpul segala rupina, angge ibak, diangge masak, diangge segala rupi lah pokoknya mah. Sehingga tentina cai teh hirup segala rupi. Ta eta naon ku kami diturunkeunana, dinamalkeunana atawa kumaraneh kabeh. Padahal cek Allah, lau nasya'u ja'alnahu jajan falaula tashkurun. Lamun teh mah ku kami dikeresakeun, ku kami dijadikeun eta cai teh kana anu asin, anu pangset, nya. Laula tashkurun lamun teu daek syukur. Padahal lamun ku kami dijadikeun cai asin atuh gampang wae kami teh. Kan kira-kira lamun teh cenah asin raripung moal urang. Ripung. Ih, keren. Teu enak asin mah. Terus atuh masak cenah. Atau si dari asin deui, nasi oge bisa jadi naon? Nasi. Atau cenah diangge ibak, cenah lepol dah. Ya. Kan urang geuningan pamicaina asin teh ge pangana ieu rada beung teh enak teh gini. Terus kumaha deui? Diangge tatangkalan atuh cai asin. Lain kalangkah seger, lain kalangkah hirup eta asin. Kalangkah pae eta teh. Terus teh. Tapi cenah Allah namun kami dijadikan asin atuh mampu gampang ku kami teh. Tiba jadi asin kami. Ieu tapi dan teh kami teh geura. Anu asin mah asin aya tempatna. Atuh cenah eta mah anu tawar aya manfaatna segala rupina. Padahal masya Allah. Dugi kapan? Nanti kadang mah lain kadang banyak aya kejantanan kan di tengah-tengah pulau. Ari pulau teh aya di tengah-tengah lautan. Ternyata di tengah pulau aya cai anu tawar. Kawasan Allah. Bahkan padi urang cenah aya sumur cenah anu tawar. Di paling penguping teh. Aya sumur, aya cai nyumber tengah-tengah laut tapi rasana tawar. Yang hilang di daerah mana ya? Tapi aya ternyata. Aya. Ternyata. Padahal mencek urang teh mah atuh namina tengah-tengah laut atuh kudu asin. Pulau ka kitu ya. Lamun cek urang, lamun cek urang. Aya seuneung ageung dibanjur ku cai pareung wae. Pareung. Kuduna pareung kan cek urang. Lamun aya seuneung dibanjur ku cai kuduna pareung. Tapi ternyata aya gunung berapi di tengah-tengah lautan. Tapi kalau ke hati, mana kata gunung Krakatau? Eta gunung Krakatau tengah-tengah laut. Di jero dasar laut, kudu nama ulah kudu huruf. Ulah kudu aktif dah caian eta teh kageung. Ida atuh waktu batuk ge pagsararieun urang ge. Oh, cenah cek eta gunung Krakatau. Langsung bae. Ulah cenah lupa. Tah eta
Allah teh kawasakeun kitu teh. Bahkan dina cai lautan ieu dah lautanana kota ieu, negara ieu. Ieu mah lautanana negara ieu eta di tengah-tengah teh tengah hiji. Ieu mah warna hideung, ieu mah warna biru padahal kudu nama atuh. Kudu mah hiji tapi ternyata tengah hiji. Allah teh kawasakeun. Makana falaula tashkurun. Arek teu syukur kumaha deui kana nikmat Allah teh. Naon Allah dibere urang teh. Hayang nu asina aya, hayang nu tawarna seueur. Ari cek urang eta cenah lautan urang jadi asin manfaatna euy, urang taros kain manfaatna. Ari eta uyah ti mana lamun lain tina cai laut. Jadi pan Nabi Ibrahim cenah kali besarnya nanya. Nabi Ibrahim mah Nabi anu paling dermawan anu namanya terkenal ku sedekahna. Bahkan Nabi Ibrahim mah terkenalna taladaikeun tuang lamun teu sareng tamu. Lamun kaleres santai nu namu karompok Nabi Ibrahim mah mapa dugi ka 6 kilo. 6 kilo mati dia ka mana cik 6 kilo? Kacarita dugi teu? Acaranya gedenya 6 kilo belah mapai hayang milarian jalmi anu ngabarengan tuang Nabi Ibrahim. Ya, ngahaja hayu kadeyu tuang yu kami mah entos eta sampai mapai ka 6 kilo milarian jago supaya aya ngarencangan tuang Nabi Ibrahim. Namun teh ngarencangan tamu antara pisahan ngarencangan wajios tuang teh. Teh Nabi Ibrahim gaduh kahoyong ka Allah ngadoa Gusti abdi teh hoyong sedekah kasadayana makhluk Gusti dugi ka umat Kanjeng Rasul. Cek Nabi cek Allah Ibrahim kan teh umur teh da moal nepi ka salawasna. Umur teh mah terbatas. Moal dugi ka zaman Muhammad maneh teh, tapi gaduh kahoyong hayong sedekah. Akhirna cek Allah, kieu we atuh lamun teh mah cenah maneh hayang sedekah, ciduhan eta lautan. Tak kawit nama cenah lautan teh tawar. Diciduhan ku Nabi Ibrahim sakali nyiduh maka eta lautan jadi asin. Mana sedekah Nabi Ibrahim eta teh diantalusna uyah. Pangosadayana. Uyah, manfaat uyah. Manfaat sadayana. Ulah waka daging, cacak sayur manis kabul karasa uyah karasa gula mah enak deh. Ulah waka sayur manis cacak daging ge lamun teu karasa uyah kumaha cek urang? Camplang hambar. Dengan alunah cenah pasakanana tali is. Nah ini tali is teu hareup tadi urang naon cenah? Kurang kejawa ge cenah kurang bahkan cenah sok jadi babasaan jawa ge cenah kurang uyah cenah gitu kan. Nah dina dina atas uyah teh tuh manfaatna teh luar biasa. Eta sedekah Nabi Ibrahim dugi ka ayeuna kan urang. Kana oge pan. Dugi ka ulah waka keur masakan anu asin cacak masakan anu manis. Beda we neng maduka teh leres teh ibu-ibu. Pami neng ngolot sareng teh uyah neng salit. Pami ngadeumeut ager ge uyah neng salit sok teh abis pun mah kudu make uyah. Saudara teh cara duka kumaha kalau gitu. Jadi mantep. Jadi cara supaya panjang naon ieu? Panjang abisna panjang naon ieu ya? Sedap pergi gitu ya. Oh gitu. Tadi jadi cacak anu amis ge ternyata kudu ngami naon? Maka masya Allah, eta ge pancenarian pamengasih kurang uyah nama. Botonya, buruknya, teh jangan asina ya. Kakak bau lauk males. Tapi dah lamun mangge uyahna cukup ada bisa awet. Jami gitu uyah we. Aya awet muda mah uyah. Tapi dah uyah maksud manfaatnya bagi orang yang Pertamina carangkeun naon kan. Di rendemnya ngangge uyah korosok, terapina ngangge uyah korosok cek adet. Enakeun dikadang sampean ge. Eta diantalus eta. Kamana ieu? Eta ternyata Allah tuh.
aya nu tawarna aya anu aslina aya padahal cek Allah lamun ku kami bade dinaunkeun diasinkeun sareng kami teh kawasa tapi dah punya kalau la tashkurun anjeun kudu daek syukur nikmat Allah teh goreng teh nya orang merasa pangsusana baik Masya Allah. Apara'aitumun naral lati turun. Kumaha pendapat maraneh kabeh tentang sedek anu mana allati turun anu anjeun ngaburungkeun eta sedek anjeun bisa masak. Dina sedek anjeun bisa ngaburungkeun bisa cararaang. Ayeuna we ngangge lampu da bageula macan aya lampu aya neon. Bageula mah aya ge panaon namina teh lampu totok atau piceran naon semponya gitu. Ayeuna pancenah cik eta seudeuh teh manfaatna teh luar biasa. Masakan anjeun moal asak lamun teu aya seudeuh. Beas oge atuh beas wae jadi beas bae lamun teu ngangge seudeuh. Bageula mah atuh pancen aya rice cooker teh. Ayo katinga cetrek kayaknya. Ya. Bageula macan aya rice cooker aya ieu ge masak can aya korek api dari baheula. Tah eta cenah seuneu anu anjeun ngagurungkeun manfaatna luar biasa. A'atum asyatum syajarataha am nahnul musyiun. Naon tah eta seuneu anu di alam manfaat ku anjeun ku kami dijieun tangkalna atanapi ku maraneh kabeh anu ngajieunna. Allah eta teh paregus sadaya anu ngadamelna teh. Lain sana lain urang geuning cenah tangkalna da kapungkur mah hayang gaduh seuleuh teh kudu tina naon tina tangkal kana tangkal da kapungkur mah hayang gaduh seuleuh teh tina kayu kana kayu digosok-gosok aluan kada naon da kapungkur pancen aya korek api. Nabi aya oge paling eta minyak tanah. Era korek api mah pada zaman ayeuna ieu mah cuma bensin nya. Nanti namanya teh ya begitu. Bageula mah kami urang bade masak ge Kanjeng Rasul teh. Tangkal jeung tangkal gosok-gosok terus. Eta ilmu urang teh dina kitu teh bageula mah sakola da pramukanya. Begitu kan? Ujuk pramuka teh ke SD urang. Nah, digosok-gosok keluar ke naon? Seudeuh. Antum ansyatum syajarataha am nahnul anu teu aya teu mengandung seudeuh teh cenah tangkal iungkul tangkal anggur. Tangkal anggur mah moal tiasa ngalawakeun seudeuh. Padahal yang prabu sadayana diemut-emut mah tangkal lamun baseuh keneh da lamun dikurungkeun kana seudeuh ge kala kaasup pungkulnya. Da kudu dinaunkeun. Kudu dipoekeun sebab tangkal teh mengandung air. Tapi ternyata sakitu mengandung air digosok-gosok antara tangkal jeung tangkal bisa ngaluarkeun seudeuh. Allah bisa lejikeun antara seudeuh jeung cai dina tangkal teh. Aya naon nya teh? Aya anu mengandung cai terus gitu tapi selain eta mengandung seudeuh. Tidak apa? Gerak cai. Padahal mah cenah naon namanya teh? Eta seudeuh atuh manfaatna luar biasa. Anu seudeuh dunia mah saur Kanjeng Rasulullah gitu ieu. Ya qaumi narukum hadigi allati tuqiduna juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Hei kaum kami, hei umat kami saur Kanjeng Rasul seudeuh anu anjeun kabeh ayeuna bisa masak, bisa harurung, bisa caraang teh eta teh nu desa juz hungkul tina 70 juz seudeuh neraka jahanam. Jadi panasna seudeuh neraka jahanam mah 70 kali lipat panasna seudeuh dunia. Sakieu seudeuh dunia ulah bakal langsung kana seudeuhna. Cacak kala kana katelna. Atana pikana minyak panasna kacepretan ngagoreng minyak kana lauk. Matana teh ya. Kana naon urang kana panangan, kana wajah gambaran. Panasna teh pan luar biasa. Acan cai panasna nya keur ngagolok-golok teh pan ulah wakana naon seudeuhna. Ning mani ditu parebu sarena aya tatanggi.
Bade penutupan pangaosan bapak-bapak. Nah teh beres ngadamel sok baracakan bapak-bapak ge di Bogor. Ngadamel sayur asum nusa anci abu gitu. Nama goreng lauk asin biasa baracakan gitu. Pas maghrib bener sanai kala teh gitu nya. Pas maghrib beres eta sayur asum. Terus gitu diangkat deh. Set. Pan cenah pami sayur asum gitu walaupun ditutupan cenah geuleuh ke warnana loba. Ramadan ay warna ieu. Aya budak alit keluar putrana teh umur 3 tahun. Lulumpatan ditajlog bus. Eta mah dugi ka tetiasa diholong deui we. Sakitu teh lain seuneu langsung. Tapi ternyata syariat tina nu kitu para ibu sadayana 3 tahun kelulumpatan paling dituna. Lompat kamina budak ieu ditajlog pas lebet kadinya. Sakit pas apa? Kayak nanti sakit. Atau ieu lagi terus ieu langsung jalan ka dokter oge. Nang 2 dinten ngumpul koma langsung koma kita aya. Ka eta dina hartos sakitu lain seuneuna. Karak cai panasna, karak sayur panasna, tapi ternyata bisa ngalepuhkeun, bisa nudika ngaleungitkeun nyawa. Komo di yaumil kiamah mah seuneuna kate 70 kali lipat panasna. Maka na'udzubillah summa na'udzubillah. Tah ieu cenah disarioskeun ayat-ayat Allah, kakawasaan Allah. Tikawin cenah cai mani anu dijadikeun manusia. Tikawin cenah naon tatangkalan didamel ku Allah. Tikawin deui cenah naon teh enak cai anu ditawarkeun ku Allah. Teras seuneu anu tiasa dialap manfaat kurang cenah Allah. Nahnu ja'alna tadhkiratan. Kami ngajadikeun anu tadi teh eta teh tadhkiratan pikeun jadi pepeling. Pepeling pikeun urang supaya urang tambah syukur ka Allah. Pepeling kangge urang supaya urang tambah yakin ka Allah. Pepeling kangge urang lamun urang jadi jalma anu syukur berarti daek tambah ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Itu teh jadi pepeling kangge urang bertambah seueurna nikmat Allah ka urang teh. Bageurna Allah teh ka urang teh. Bakal jadi pepeling ngumpul wa mata'an lil muqwin. Jadi kesenangan pikeun urang. Manfaat-manfaat tadi. Maka pada ayat bahasa kieu jeung Allah teh. Kami nyiptakeun bumi jeung eusina, langit jeung eusina pikeun maneh. Pikeun maneh. Pikeun urang ieu. Langit jeung eusina, bumi jeung eusina. Panti mimiti langit, aya naon matahari manfaatna pikeun urang, aya bulan, aya bentang manfaatna pikeun urang, aya awan sangaleupin mata urang. Hatanan anu di bumi manfaatna pikeun urang. Tapi jeung Allah, kami nyiptakeun maneh pikeun kami. Kami nyiptakeun maneh teh pikeun kami mana? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Eta pikeun ibadah. Hayang naon ibu kami dibere? Hayang pepelakan atuh geus aya. Hayang cenah lauk atuh geus aya teu kudu melakan, teu kudu milu maraban, tinggal diacaukan. Tinggal dialapan, teu beak-beak jeung Allah teh. Hayang cenah dagingna atuh geus aya. Naon anu ku kami teh dibere? Tapi maneh diciptakeun teh pikeun kami. Maka ieu teh kalau ulah tasyurun teh wa mata'an teh. Kesenangan teh sing jadi kesenangan ieu teh pikeun maraneh kabeh supaya daek ibadah. Ulah aya alasan. Ya ulah aya alasan. Kunaon teu salat teh kudu hujan agung. Salat aja teh kunaon teu ngaji hujan agung buku. Kunaon cenah ya teh eta atuh da panas ih. Ini gara ringsang udah jadi alasan sadaya gini mati Allah teh teh. Kamu sampai ninggalkeun ibadah cenah eta teh. Ari ka pengajian, ari kana ibadah pake alasan wae kana naon teh. Asal Jogja. Ayungan dari sepatu bata. Masya Allah, tuh gitu. Makanya luar biasa. Cegalat wa mata'an lil muqwin. Maka kulantaran gitu, pasambih bismi rabbikal azim. Maka anjeun kudu nyeurekeun maca tasbih, nyeurekeun ngabersihkeun jenengan Allah bismi rabbikal azim kalawan nyebat jenengan Allah anu maha agung. Seurekeun urang eling ka Allah, seurekeun urang ibadah ka Allah, bari ibadahna kali ka urang teu eling na lain pikeun batur, tapi manfaatna anger pikeun urang-urang. Aya cenah tina tasbih bismi rabbikal azim.
eta teh maka nalika Kanjeng Rasul piurang maca kudu maca tasbih anjeun Muhammad kalawan nyebat jenengan Allah anu Maha Agung Al-Azim teh maka ku Rasul diambil teh dina bacaan keruku Subhana rabbiyal azim. Nalika lungsul ayat Sabbih isma rabbikal a'la. Sabbih kudu maca tasbih anjeun. Bismi rabbikal a'la kalawan nyebut jenengan Allah Maha Luhur. Nalika Kanjeng Rasul bipiorang sabbih isma rabbikal a'la maka ku Rasul disimpen teh dina bacaan sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Jadi iya ya teh. Kurang sih kurang dina sujud bacaanana beda jeung dina naon? Dina ruku beda jeung dina sujud. Ternyata dina sujud mah ayatna sabbih isma rabbikal a'la. Kami dina ruku mah fasabbih bismi rabbikal azim. Allah tinggal maca tasbih kalawan dilebatkeun cenah lafaz al-azim. Rasul supaya sadayana ngalilingan maka diangge dina salat sehingga penjalma anu salat selalu maca tasbih Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya tina tasbih teh berarti tasbih hungkul tapi eling tapi ibadah Allah Subhanahu wa taala. Nah ieu jadi tina nikmat-nikmat Allah kudu daek syukur, tina syukur ari ngaran syukur teh naon teh nikmat teh diangge ibadah. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamul law ta'lamuna 'azim innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun. Tamat mah perlu dipaksa daripada urang ngaburu-buru tapi teu kahartos. Sama sakadegli paling sebarangnya. Ayah ini. Tumben. Bisik mo na ako.